Masak iwung pamere tetangga. Nah jadi carita nanya barudak ieu he tetangga aing jol beh mere iwung 20 atuh heudaknya rejeki anak soleh mak ieu bae kapan jol bedak nanon bage diberean teh ku batur atuh heuh aing mah pan jarang kaleuweung. Lain ku jarang tapi na aing mah dak sieun karuyuk awi mah atuh heuh sok sieun aya orayan teh he nyumpi bedak heueuh komo ieu usim hujan laju ieu ku tetangga aing dipangalakeun bae dibere masyaallah bae dak nya ku bager-bager teuing kapanan. Tah tidak lupanya dak mantas dipesek ku aing ieu si iwung na tadi hiriban lain dihirib nya dak diserut ieu atuh heuh supaya lalenjang teh ta doang kieu disetik cenah ge cek batur teh mah ngeun ieu soalna ieu ku aing lain jeung coel sambal ja ieu menek ditumis. Tah di dieu aing ngulubna kana hawu soalna dak kudu kebel iwung mah tina warnana putih sok sampe kudu jadi kuning teh atuh heuh ja aing henteu kitu pan kena paham. Singkat cerita ieu si iwung na geus asak dikulub di dieu lanjut aing hedak atuh heueuh ngaetakeun bumbuna tah bumbuna ge kuat beureum pan ku aing heueuh coba ngajajal ya aing hayang bumbu beureum ngeunah tah henteu kira-kira iwung ngeun cik aing mah dak ieu iwung kumaha ge ngeunah bae. Nu penting mah aya rasa gula, rasa mecin, rasa uyah atuh heueuh dak ja sagala ge aya rasaan mah moal kudu ku ngeunah. Coba dak saha ieu daria kira-kira anu sok doyan he ka iwung atuh heueuh dak mun di kota mah meuleud ngaranna rebung rebung lain iwung ai di aing mah ngaranna iwung heuh anak awi dak anak awi pan bedas orang Sunda mah heuh anak-anak awi pan dihakanan bae digayeman atuh heueuh da budaknya kumirasa pan tinggal di kejoan.